Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu pada sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mun teu salah mah poe Jumaah isuk-isuk Ki Malendra jeung bahkan Sun Arindit kasih tulimbungan mitra kaum dangu ari niatna teh rek numbak lauk deleg nusok ngangkang tea sararea oge pada terang limbungan teh situ hiang situna aya dua nu hilir gede jeung jero ari nu girang leutik sarta deet lebah ngocorna cai tinu girang kanu hilir teh nyurug sarta museur ti lebah dinya deleg teh kaluar asupna lila Ki Malendra jeung bahkan Sun ngadagoan ngangkangna teh eta bae di jam 8 tembong-tembong ngangkang dinu leutik teh kira-kira jam 12 ayaku gede eta mah deleg tetenjoan teh huluna oge sagede kalapa bahkan Sun ngarewos ke Ki Malendra pegat kumaneh di lebah urut kaluarna bisi panumbak kami nyalahan ulama bal kahilir bari tenembalan Ki Malendra ngetayap ngadeketan liang paranti kaluar asupna teh ketayap cerub ancrub lalaunan tuluy nangtung deket cai anu museur teh bahkan Sun ngadodoho bari nyekal tumbak telila bahkan Sun katingali ngangkat tumbakna kaluhur maniti paparakat panona teu ngiceup muser kana sirah deleg heat dilempagkeun cereb na atuh seblak teh hate Ki Malendra nyeblak geduk teh tekuhan teu tumbak nyalahan beunangna kana tuurna pisan Ki Malendra teu kaburu ngoceak acan nungan kadenge teh harita teh sora awakna nu ngagujubar tuluy rubuh nangkub na atuh durugdug kagusur ku arus cai blus Ki Malendra abus kana cai anu museur na atuh teuing kumaha mimitina jeung teu apal tungtungna ujug-ujug di tukang ngeunana kadenge aya nu seuri ari diliuk sing horeng budak ngora beulak kesentreng awakna jengkung gede busekel baru gagah Ki Malendra teh cek eta budak beulak kesentreng busekel ngomong nah sandi kak tanya Ki Malendra semu heran jeung di mana ieu teh ngaran kami sababangkang bapak kami nu ngageueuh di dieu saha nu ngageueuh di dieu teh Demang Kalangburang baru keke naon bieu teh Ki Malendra mindo tumanya Demang Kalangburang jadi ieu teh kademangan nya hayu urang ngadeus ka bapak cenah ngajak indit bring duanana leumpang
jalan kupanon Kimalendra katempo nyampak krea jelema nu balawiri. Ting jelema ting siluman selemin ting dedamit. Dak Kimalendra oge can manggih jawabanana. Samantawis ieu mah urang sabut we jelema. Tapi teu aya anu barang bawa. Teu aya nu nyuhun atawa nanggung. Kabeh lalengoh bae jeung teu aya sasatoan anu ngulampreng. Ari imah mah rempeg. Jelema-jelemana sarua jeung urang-urang. Sarua pisan. Teu aya bedana ngan teu aya anu wawuh. Pasarna rame deui. Boh kuno baralanja, boh kuno dadaragang, tebina jeung di pasar Salasa. Di kajauhan ku Kimalendra katingali aya gedong di benteng luhur. Di hareupna make lawang saketeng kawas karajaan. Pok Kimalendra tumanya ka sababangkang. Jauh kene kitu ieu teh. Tuh geuning geus katembong. Tembalna bari nunjuk kana gedong nu di benteng teh. Mitra kaum dangu. Telila geus nepi. Lawang saketeng teh dijaga ku gulang-gulang kenca katuhu. Bari nyarakal tumbak. Barang nenjo sababangkang, gulang-gulang teh tarungkul. Marere hormat. Ari ka Kimalendra mah ngan bati pada marelong bae. Sup sababangkang asup dituturkeun ku Kimalendra. Nya agreng karaton teh. Ceuk jero hate Kimalendra bari bus manehna asup ka paseban. Mitra kaum dangu harita demang kalang burang. Diuk dina kursi gading. Di hareupeunana hempak nu ngadareuheusan. Ningal sababangkang datang tuluy ngahiap-hiap. Brek sababangkang sila hareupeunana. Ari itu saha? Omongna bari nunjuk ka Kimalendra nu harita nangtung digigir. Nu araya kabeh marelong. Oh eta Kimalendra jelema jail. Tembal sababangkang. Oh Kimalendra. Keke. Oh Kimalendra urang Tegalampar. Nya urang Tegalampar anu kasorong kah teh ya. Nya jawab sababangkang. Diuk Malendra diuk. Omong kidemang kalang burang. Brek Kimalendra brek diuk. Kumaha lantaranana nu matak maneh bisa datang ka dieu. Dedak-dek sababangkang nyarita. Tadi pabeberang kula ngalantung ka taman. Niat ngalalaikeun pikiran, nya ngalayakeun pikir maksud teh. Terus kumaha? Telila katingali Kimalendra ngajaga di jajalanon. Rek magat kaula. Ari red kula kaluhur kana gawir. Katingali babah kansun. Nu kocap weduk teh. Keur ngincer sirah kula kutumbak. Kula taki-taki. Barang cereb tumbak milepas sabrut kula narajang. Kimalendra nu pajar gagah teh durug-durug digusur. Hahaha. Omongna bari nyekikik seuri. Mitra ngadenge kitu hate Kimalendra jadi panas gerejem mapatkeun pituh akina. Lur geni samati-mati. Lar papat saparat-parat. Tumpur mati ya geni mati. Pegat parat saumpar jagat.
Pruk paruk ngapruk arawuk. Prak parat saparat jagat. Heab kasih warning sun. Panas hatara basu atas alas. Heab hawa panas minuhan paseban. Nu karumpul kabeh araleke sekeng. Sawareh maruka kancing bajuna. Tuluy ting harewos nyarebutkeun hareudang. Malah demang jeung anakna oge kesangna munggah ngalucur. Aduh, aya panas kabina-bina teuing ieu ya. Omongna bade nyusutan kesang. Nu terus dijawab ku nu hempak. Nya cenah. Mungguh asa direrab. Pok laki kolot nu diuk igireun demang ngomong. Itu semah nu mawa sangar teh tuh. Cenah bade nunjuk kaki Malendra. Demang kalang burang netep kaki Malendra mani antep pisan pok ngumandika. Oh Malendra, Andika di dieu nyemah. Ku kami diaku kalawan somea. Didiukeun. Malah rek disuguhan ieu teh. Tapi kunaon Andika betrea tingkah. Nyieun sangar kalimbungan. Tembongkeun atuh yen Andika semah hormateun. Hade, cek Ki Malendra teuneng kalayan ludeung. Tapi sababangkang ulah cenah sindir sampir bae ka kula. Moal ditanggung ku kami. Omongna. Sababangkang ngareret ka Ki Malendra ku juru panon, gariam Ki Malendra mapatkeun pamepesna. Pas geni samati-mati, repapat saparat-parat. Dompor mati ya geni mati, pegat parat saumpar jagat. Pruk paruk ngapruk rawuk telem tis mang taritis. Prak parat saparat jagat geni mati samada papat. Mati hab kasih warning sun panas larap satara basu atas. Cacap Ki Malendra ngagerencem rep weh panas teh rarep. Kesang arinya na taruus deui nu araya pada heran pada harelok. Mitra kaum dangu. Sanggeus nu dariuk arayam deui pok demang kalang burang nyarita kanu jadi anakna. Kieu Kangkang. Nu matak bapa ngumpulkeun kokolot teh. Ieu teh keur ngabadamikeun ondangan ti Demang Tegal ulah. Ari perkara keur babawaanana mah geus beres. Nganu bingung keneh teh eta. Di ditu poe-poe ieu menta dikirim nu bisa mencit hayam. Di urang teh aya pijelemaeunana. Pan kudu ku jelema anu mencit hayam mah. Ngadenge kekecapan anu samodel kitu mitra pok Ki Malendra nyelangkeung ngomong. Kaula tukangna mencit hayam mah. Kaula. Cenah nu araya kabeh ngadalieu. Lakadalah. Syukur labunnya. Kami asa ditulungan kasusah Malendra. Cek Demang kalang burang bari netep ka Ki Malendra kalayan daria. Alah teu kudu lah, cek sababangkang sorana ngadegdeg. Teu kudu kunaon Kangkang. Bapana kaget nu araya kabeh curinghak. Teu kudu kaondangan jeung teu kudu kumaha anak king. Teu kudu ngirimkeun tukang mencit hayam. Kelanan kumaha bieu teh teu salah omongan hidup teh. Teu kudu kaondangan jeung teu kudu ngirimkeun tukang mencit hayam. Na kunaon? Da bapak mah teu milu ngarasakeun kanyeri anak. Pira ku bapak teh nyaho. Kapan anu rek dikawinkeun teh bebene kaula. Anak cila cingkrung gelis. Kieu geuning rasana. Ari Allah nu nyaah
Bapak sorangan ge sumawo namun bela. Jap gempungan teh Jempling Mitra. Lila-lila demang kalang burang pok deui ngomong. Nya Kangkang, nya. Bapak ge lain teu nyaho. Tapi da salah maneh. Naha henteu nyarita ti Bareto. Ya. Ayeuna mah geus leuir teuing. Geus kapiolaan ku Ki Bincurang Herang, anak Demang Warudoyong. Tah, lamun urang ayeuna teu datang jeung teu nyumponan pamentana, kawas naon engke Demang Tegal Ula jeung Demang Warudoyong ka urang. Palang siang baris ngadurugan perang. Tapi jeneng Demang, cek hiji kolot mitra anu diuk tukangeun sama Bangkang. Cek kaula mah tacan leuir. Da Bincurang Herang jeung Cilacingkrung teh tacan karawin. Kakarak-arek. Cek manganggang teh mah sebelum janur kuning melengkung masih can ngadahup mah masih can aya hak kitu kieu. Enya. Adeku kitu nama. Naon tadi teh saha? Naon cek saha tadi teh bieu teh? Cek manganggang. Saha manganggang teh? Tukang dongeng. Tukang dongeng di mana? Dina YouTube. Anu sok loba anu ngarusuhkeun teh geuning loba akun-akun palsu teh channel dongeng anu lain. Nurunkeun rating, ngajejeleh, kajian bahasana lemes. Kemati mitra. jadi ngomong mana? Cager. Akeun bae. Aduh ngagogodeng mah diblokir wae supaya ulah bisa komentar deui. Atos eta ge. Lain kumaha. Mun sekaula mah tacan leuir da Bincurang Herang jeung Cilacingkrung teh tacan karawin kakarak-arek. Nya, tapi kapan geus ondang-ondang. Geus ondang-ondang. Lamun ku urang diganggu, bisa kumahaeun teuing pi gujrudeunana. Gujrudeunana mah kumangke bae jeneng Demang. Sumuhun kumangke bae gujrudeunana mah jeneng Demang. Atuh kudu bae perang pan urang tukangna. Geuning baheula oge basa urang hirup keneh di alam manusia. Kawas naon katawuranana balad petol diubrak-abrik ku urang. Kasedekeun sotenan urang ka dieu bane bae balada ditambah mangewon-ewon. Kumaha saya maksud Andika teh kumaha. Ari ceuk kaula mah geus jadi kakuduan urang melaan anak. Mitra ngadenge kitu reup geuneuk Demang kalang burang beureum. Nambaga atah beuleum. Era jeung ambek lantaran asa diwaweleh. Kelanan kami lain embung melaan anak. Tapi memang gampang ari ngomong mah. Ingat, urang kudu nyang hareupan dua kademangan. Nah kira-kira urang baris kuat. Kira-kira urang baris kuat. Omongna kerasna keranan atuh jep sararea teh Jempling kawas gang katinjak munding.
Cek Ki Malendra leuleuy. Kaula boga pamanggi. Dikitukeun sababangkang ngalieu ka Ki Malendra. Puguh bae meunang mah. Cek Demam Kalangburang leuleuy. Memangnya sababangkang kudu dibelaan. Sababangkang ngaliek deui ka Ki Malendra menigiak dina nyaritana. Tapi bisa-bisa kudu herang caina benang laukna. Kudu ku akal anu lantip. Ulah matak jadi kagorengan. Komo jeung ngajadikeun peperangan sagala mah. Kajaba lamun geus teu aya deui jeung jalan. Tah. Rada alus pamanggih teh. Cing. Kumaha akal anu lantip teh? Perkara akal mah pasrahkeun ka kaula bae. Engke kaula rek badami jeung sababangkang. Ngan kaula perlu indit ka ditu ayeuna-ayeuna pikeun nalungti ka ayanana. Mitra kaum dangu sababangkang pindah diukna ngadeukeutan Ki Malendra. Gabru gue tuluy ngarangkul bari ngomong. Teu sangka geuning ieu teh pinu belaeun ka kaula. Baru tadi mah ku kaula dijajeleh hampura bae nya. Can puguh hasil Kangkang. Cek Ki Malendra. Najan teh hasil ge teh tepani karek di aku dulur. Rek di aku dulur ku kaula nuhun baraya. Cek sababangkang kalayan daria dicampur jeung reus anu kacida. Hade Malendra. Cek Demang Kalangburang. Kami masrahkeun ka Andika. Sarta kami janji lamun usaha Andika hasil kukula rek dikaul. Sakahayang Andika rek dicumponan. Isuk Andika rek dianterkeun ka ditu ka Tegal ula ku gulang-gulang pikeun jadi jagal hayam. Hei Andika sakabeh. Ngomongna kanu karumpul. Ayeuna mah meunang balubar bae. Page tomat karumpul deui. Urang bareng kaondangan teh. Mitra kaum dangu harita terus namah kumpulan teh bubar. Ki Malendra diaku di kaputran sababangkang. Sapeuting terus babadamian. Piakaleun ngarebut bebedena teh. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun Mang Angga ngadongeng urang teraskeun. Isukna isuk-isuk Ki Malendra geus sagedangdan. Nurek jajab gulang-gulang ngaran Balaketa jeung Balaketu. Geus araya telila jol Demang Kalangburang jeung sababangkang daratang. Aku mah geus saradia. Cek Demang. Dijawab buku balarea sadia cenah Mitra. Ragam saur manu. Jung hatu gerarin ditpeung-peung ieu. Ambe ganjang. Gerat tarumpak simuih kancang bae tutunggangan kami. Omongna bari tuluy ngagereyem-gegereyeman. Na atuh telila gelebug angin puyuh lilimbungan. Hiuk nebak Ki Malendra jeung gulang-gulang. Belesat weh Ki Malendra jeung Balaketu kebat bari henteu napak lemah ku tarik-tarikna angin. Panon oge meh teu bisa dibentakeun. Ceuli munggah hihiongan. Teurisna lain lumayan. Angin teh ngaliwatna kalawah lembur Ki Malendra. Nu aya di alam dunia pernahna kawetanan imah Ki Darma. Didinya muihna tarik pisan. Dapuran awi Ki Darma nepi ka kawas pocongan pare. Ku Ki Malendra dirawel durug-dug karabut ka akar-akarna. Telila Ki Malendra jeung Balaketu geus tepi kanu dijugjug.
Poe eta teh poe ngangkatna karya nu lilana baris 3 poe 3 peuting. Jelema geus rea dak dek dok anu narakolan suluh. Wah wih weuh anu keur marapaesan balandongan jeung patengahan. Di pipir suluh geus numpuk, daun jati geus ngarungrung, cai turuyan geus ngahunyud. Dina sesompang belah katuhu barudak ngora keur ngadaruk-duk nyirian barang-barang injeuman. Aya kursi, samak, piring gelas seeng, aseupan siwur jeung rea-rea deui. Ari nyirianana ku apu campur gambir, gamelan, ronggeng geus lengkap katut panayaganana. Mitra kaum dangu. Didinya Ki Malendra dideheuskeun ka pribumi. Ku pribumi ditepungkeun jeung kokolot urusan lauk. Ari geus ditarima mah balaketu tuluy bae aremitan marulang. Kusabab utusan anu ditugaskeun pikeun mencitan hayam teh geus kairing kadinya. Nu teh lian iwal ti Ki Malendra teh. Waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios.